Aduh, hirup temen asa hampa kieu ya. Eueuh si selalu tukang ngariweuhkeun hampa hirup teh. Aya rudet tapi mending keneh rudet aya ke kan kamari teh cenah bebeja mah teh keur asup kana naon nya. Ke ku aing sugan Bang Teang periksakeun. Wah, sejenak ieu aya teh tah. Nah, ieu ku aing kurang gosok sugan bijil sia ku aing selud bale bijil. Selud bale bijil selud. Hiu bijil sia. Selud bijil. Selud geus digosok, geus dileketek, geus dikeleuweun ku aing eueuh keneh si selud. Tuna ku aing. Nah, karasa mending keneh ulin ieu mah. Ulin pila geunaheun ieu lah. Aduh. Aing keur tuluh. Keur hees geunaheun Nah, teu teh saha nu ngageuingkeun. Duh. Tapi aing geunah euy. Bisa deui nempo alam dunya aing. Kamari aing dikutuk ku si Bos aing jadi termos. Aduh. Ampun, aing bijil tina naon bedanya paranti siga si jin anu gitu mah. Tina emrat aing bijil. Ku aing sih umur teh ditehangan ku aing. Goblok teh ka mana? Gidik. Nah sia teh aduh. Kemana euy? Nu gawe si selud ieu teh, mulai si selud ditangemrat teh. Nah, jelema ngarudatkeun ka aing. Dah molor, aing keur molor ganggu. Kok aing sampeur. Ya, sabar. Bos. Dia bos. Aduh, ya Allah. Aduh, lud ampun. Ampun selud. Asakal karek lompat burung cicing. Sajurig boy, ampun. Aing mah lain jurig aing mah. Ampun selud ampun. Aing cokor gitu. Tuh napak aing napak. Sia gablega ilmu naon selud. Sia bisa ngaleungit. Bos, aing teu boga ilmu naon, bos. Aduh, aing reuwas selud. Ampun, aing bener, bos. Teu boga. Aing wani sugan huntu panjang sakieu aing mah teu boga ilmu aing. Tah selud. Matak oge. Lamun urang teh ieu ngelmu nanaon ge kudu puguh guruna. Heueuh erek, bos, erek aing guru. Tah aya jeung aing sia bisnis nyasar. Erek aing. Sakola makoli aing erek aing erek. Makoli bisnis nyasar. Ke jeung aing urang belajar, urang sakola. Heuh. Mama Obos tuh ya emrat lin sebelah sebelum gitu tong jauh jeung aing matak oge nya heuh buru urang belajar sakola jeung aing.